Iya, silahkan. Aduh. Wah. Aduh. Enggak deh. Silahkan duduk. Ini si Abah Mama itu bukan? Mama aja. Duduk. Wah. Duduk. Wah. Aduh, ini pemuda keren sekali ya. Keren. Soalnya aku ini ABG. ABG ya. ABG. Seangkatan dengan babeh gue. Oh gitu? Iya, ABG. Iya, ABG itu. Oh gitu. Wah, itu singkatannya? Iya, singkatannya angkatan babeh gue. Tes dulu tuh. Aduh. Maksudnya gini. Dewek teh, iya. Oh iya. Dewek teh, iya. Ini pemuda idaman. Pensuri, Abah. Pemuda idangan. Idangan. Idaman. Man. Kumaha sahabat teh? Ganti pemuda idangan. Idangan mah itu hajat. Ampura adunya. Pokoknya mah ya. Kieu Abah. Di dieu teh kenangan jodoh. Anu hayang anu cocok pokoknya mah. Oh, pemuda idaman mencari jodoh. Tah eta. Lain teu payu di dieu teh. Oh. Hantai nu harayangun. Malah terdaftar di dinya ngabring di dinya mah awewe hungkul. Beri. Lain beri. Jelek mah Abah. Aduh ampura. Malu bener rada. Si Abang mah. Rada saliwang. Tah ieu bah. Gadis gitu. Tah gadis pokona mah. Lain teu payu. Sumpah. Aduh, percaya betul. Gitu. Wasta teh saha wasta teh? Wasta. Bahyong. Oh. Nya. Tak kitu bah. Pangetakeun bah. Ieu caritana nya. Abah Mama itu teh. Da dedengan mama di ditu teh. Abah Mama. Oh, Abah Mama. Mama wae panggil Mama. Tak kitu. Di dinya pannya Mama. Mama teh kan bisa berenang nulungannya kasasama. Kanu butuh. Tah dewek teh ieu. Butuh pisan. Neangan jodoh anu cocok pisan. Cocokan Mama atuh itu. Anu siga sahri nih. Asal paning eta we lah. Gitu. Susus gigi. Naon susus gigi? Sugigi. Hanya. Oh, tak itu, Mama. Kayak orang tonggolanya. Naon, Mak? Jodohan. Oh, sok atuh. Sugan we lah cocok aya nu cocok. Si Mama teh ngagerung gitu, Mak. Oh, gitu meureun jampe nanya. Keresan. Sugan we lah jodohna bener ieu si Mama. Mama. Ieu wayahna kudu dibeakeun sekaligus digayem. Digayem? Dadikeun kabeak. Gitu. Wah, sada gampang atuh kitu mah. Lah, Mama sorry. Halus. Halus. Tandana piluluseun. Oh gitu. Wah, hebat bener ya. Mama Bakal menang anu gelis cantik cerita. Eta gelis pokona mah. Lamun daek mah. Lamun daek joge. Encep bujang. Ka indung Mama. Indung Mama. Indung Mama kumaha? Indung Mama ge gadis keneh. Nya gitu. Nya. Indung Mama teh gadis. Lawora. Tapi siga sahri ini. Oh, leuwih ti sahri ini. Oh, soal cocok lah gitu. Kalau syaratna kumaha tah? Syaratna ayeuna kudu ka kebon. Kebon mana si Mama? Tadi pipir nu aya nangka-nangka. Tadi ngaliwat meureun. Oh, anu di pojok, anu dinya. Oh, lah siap mah. Kudu daek puasa tapi. Puasa? Eta di beredahan teu. Manya puasa beredahan.
Oh. Sama di mana-mana itu menang dahar. Oh gitu. Tapi di dia mah servis. Menang dahar, menang minum. Atuh. Siap mak. Kan syaratnya ulah ngomong tapi ke jam genep. Geningan. Nah, kade syaratnya ulah Ngomong. nah, kadenya Baik sok tadi mah. Nu penting mah hasil pokoknya mah. Sok Siap. eno. Bral, ini Ayeuna ka ditu. isukan. Oh, Ayo nah tuh. Oh, sok siap atuh ah. Dah sampai ulah minum tak kade. Hah? Ya, mudah-mudahan hasil tuh mah nya. Hasil Kudu ngesiap, Pak. itu lah. Kasih lama. Anu juga anu pokok. Nah, itu si mama teh. Amplop atuh sing. Gampang, mama, gampang. Gampang. Pemuda idangan atuh. Tenang, Bang. Iya. Tah, mama. Nu penting hasilnya mah nya. Sok Dijamin hasil. siap. Asal kuat gogodana. Kau naik ke kodama tapi kewajibanku ini diterima. Ya, Mak. Halo, siap. Halo. Aduh. Tamu teh lumayan, urang jauh hungkul. Orang mana wae teh mah? Aya urang Cikomo. Oh. Aya urang Batu Nunggal. Alah, Jararauk. Eta aya anu tibeh dituna. Di mana eta teh? Eta teh aya urang Rusia oge. Eta pangjauh di sigana wae. Pangjauhna itu urang Rusia. Aya jika saurang mah eta anu pemuda teh, engko pemuda tapi aki-akinya. Siga nu eta mah nya. Pemuda idangan. Yang ciri eta mah jigana mah keturunan teh mah Nya keturunan anak. Jepang jeung Garut juga nama. Nya ada ieu. Jepang jeung Garut. Nama kayak bisa ngaya tamu. Aya hiji deui sigana mah. Bebe jam mah wah gitu. Oh, siap. Ke marema gitu. Iya. Kerja bisa ngaladangan ya. Tong hayang waka usi amplop cicing we lah. Tukang wae atuh. Kan abi teh hayang shopping. Oh nya engke shopping lah. Shopping ka ditu lah Kemana? ka Empire. Aduh, Empire. Empire di emperan. Ini sih ada. Tuh juga. Perhatikan sing tamu ih. Sing ada pelayananana. Siap. Sing ramah. Hah? Ya. Oh. Aduh, kayun-yun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah Mama, sehat? Sehat, aduh, Aden nih. Aduh. Aduh, Mama. Kumaha Den. Ya, tapi teh kenging beja. Ya di luaran itu wah pokoknya Mama teh terkenal. Oh, kenal tuh. Nah, Mama terkenal. kenal Mama teh pokoknya mah teh duana lah di kampung ieu teh. Kayak sekedap motong-motong itu seperti anu bade karnaval itu. Karena apa sana satu. Tinggal di jalanan iki karena apa. Udah nganggo ieu. Oh. Iya, tenang. Naon teh? Aduh. Wah, biasa tuh ya mah. Iyalah, pokoknya mah sesuatu pokoknya mah. Sesuatu. Cuma kumaha. Tah kieu Mama. Abi teh dambalnya di perusahaan ekspor impor. Ekspor impor. Nan saingan di kantor teh aduh silih sigeung pisan. Oh, kantor PT. Oh, PT. Wah, perusahaan ageung atuh. Agung kumaha teh agung. Wah, Ublug ablak. ublug ablak gitu tah. Ieu carita namanya salirana ge mun ageung. tah kitu mohon. Abi teh geus sabaraha taun hoyong naik jabatan abi teh. Oh. Nah, pokona mah Jabatan anu naik jabatan. jabatan. Oh, jabatan juga teh jabatan. Jabatan. Jabatan layang ya, Kedudukan. Oh, Itu mah mau kedudukan. usaha kedudukan. Ya, lain kursi lain. Cuman. Ieu nya. Abi teh jabatan hayang anu dinumpang luhurna we abi mah.
Tah ayeuna teh direktur. Oh, anu langkung luhur mah atuh menerkeun kenteng di luhur. Oh, nah, eta. Direktur, manajer lah minimal. Oh, Tapi nguping ti rerencangan, aya nu leuwih luhur deui aya. di kantor teh. Aya, mun teu salah mah mama ieu mah. Mama mah da gaul atuh. Ya gaul. Obe. Tah eta. Abi pokona mah hayang nu eta we. Luhur obe teh. Oh. Lalawora. Nah eta pokona mah. Mun teu aya obe mah lain nu minum. Eta. Eta. Nah, abi ge kadang-kadang di kantor teh lajan diukna kursi oge. Nya kadang-kadang sok nyiraman kemang gitu, abi teh sasapu oge. Nya, tuh, Ya. eta mah kantenan atuh. Pasti eta mah. Diborong. Diborong. Manajer direktur OP. Tah eta. Ah. Batur mal aya anu kita bieu hayang Iya. anu tilu sekaligus gitu tah. Ya apa imahna teh anu yang hareup ngulonnya. Persis. Hah? Eta pisan. Yang hareup ngulon. Mama mah geus masalah. Pastilah hidup bakal naik jabatan. Amin. Kapan imah yang hareup ngulon. Ya, leres. Tadi hareupeun imah teh aya tangkal duren ya. Laraosan mah teu aya mama. Saur bapak abi ge teu aya tanggal duren mah teh. Oh, geus dituar meureun baheulana aya tangkal duren teh. Teu aya. Teu aya. Saya Bener. kali mah. Tapi dina informan mama mah tuh. Malah mah. Tapi kungsi pernah ningali tangkal duren. Pernah. Nah, matak masalah mamanya. Wah, Bener je tuh. jagoan bener. Geus ayeuna mah kieu. Tah, wayahna Ya, kumaha? kulantaran kahyangna gede, Ya. hayang jadi direktur manajer OP. Tah, eta. Tah ieu wayahna diseepkeun sakieu. Seepkeun. Udah siapkeun ieu. Kedah diseepkeun di dieu keneh. Aduh. Kedah tiluhuapeun. Aduh. Karena kena awak gede. Jadi supaya jabatannya gede. Ani lah naon sok ieu mah tuh. Ya, omat. Kudu puasa, Puasa. cicing di kebon, Ya. maya tangkal langkah. Kuat puasa. Atuh pagawean atuh. Mak, puasa mah. Tapi emang menang barang dahar puasana. Puasa tuh naon menang belang dahar. Entenya, matak di mama mah ngeunah. Ngeunah pisan. Tapi teu meunang ngomong. Cuma ngomong. Mah, abi mah biasa sorangan terang ngomong abi mah. Oh gitu. Pagawean gitu mah sehari-hari mah. Gampang atuh kecil pisan gitu. Oh, nya, hari gitu mah. Bra, dalam miang. Ya, ayo makan sampai kajam genep maghrib ulah ngomong. Ulah ngomong. Mun Siap. ngomong batal. Oh gitu. Ya. Ya. Ulah nganggap enteng kade. Batal lamun ngomong batal. Nah. Bra, sok ayo bisin kabulu. Hujan. Atur nuhun pisan Mama. Nah. Bayana eta sampo kudu dideakeun nya. Oh, sial. Hiji. Wah, Wah, ieu jang beli rumah. aduh. Ya kalau. Ieu jang usaha nu nae sanen. Ya. Doakeun we abi nya sing suksesnya. Nya insyaallah ke mama ge erek ngabangun balong di dieu. Wah, Ditingkatkeun tah. balong oge. Oh, balong ditingkatkeun. Ditingkatkeun mama mah. Sabaraha lantai eta balong? 2 lantai. Mangga tuh. Cep Aden. Aduh, Cep Aden. Mangga. Omat kade ulah ngomong. Siap. Oh. Aduh. Gelis. Mau nama? Aduh. Atuh kan tadi ge abi kan anu kaharepna. Kudu sekali ewang. Nya Ke syuting, syuting shopping. Dah wayahna meuli lalawuh keur nyuguhan tamu-tamunya. Oh, Nah, nya. bangsa asin sarupaning jengkolnya. Siap. Nah, ya omat
ulah di Bati kade. Bawa temen. Ulah lo bajajan nah. Ka injil teh. Mana buru anak mah aya buru. Nya pan eta aya pulangan mana di dirinya. Ya atuh. Abi ke warung heula nya. Alhamdulillah. Gini ye, gitu we kudu bisa ngamanfaatkeun waktu. Aduh, mugi awe kudu. Uh-oh. Tararuang, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo, taruang. Makan siang, ayo.
nyarios eta teh mararingkem wae ngarobrol teu ngarobrol. Uh-oh. Uh-oh. Makan sore, waktu makan sore. Aduh, itu kumaha itu mah. Baliut ieu. Ayo makan. Ete marane beratel.